kiamat teh hirup kiamat hirup teh hayang geura parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapak aing geurang ka kana sieun neraka soraka ti anak coba bapak doraka ti anak mun anak doraka ti kolot coba ngomong tegas kemana kan coba bapak doraka ti anak mun anak doraka ti kolot coba aya coba aya anu kolot doraka ti anak coba di mana-mana oge dina keterangan ge eueuh aya oge aya ge anak doraka ti kolot anak doraka eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antarana doraka ti anak lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak doraka ti anak loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok ini eta sia doraka ti anak aya woyo jempe eleh sia wah meureun emang na dipiceut ke badan anak jada naon emang na dipiceut ke ku indungna anak jada nyalakeun ka anak si belegu ya heueuh pake dipiceut ke lain anak jada teh indungna haram jada pangna dipicieun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap maksudna ulu mauludi diuladu ala fitrah syak kabeh nu dilahirkeun ka alam dunia dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak bila budak pancen boga dosa ieu anak jada indungna haram jada maksud anak jada teh kuring mah anak lu bapaan teh naon anak lu bapaan anak ku bapaan sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewerena teh tegas-tegas kana pager Bukayung ngawa bapaan ayah merengan tanggung jawab unggul matak kolotna haram jada bener itu masalah dosa itu ngarumasakeun dosa pada si ayah nu matak cing salaladar teh nepi ka padinya akhirnya bener tapi kan nu matak lamun semar hayang bahagia hirupna hayang selamat dunia akhirat anu jadi anak teh umule bikanya kubah dan basuh ku anak teh lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kapargo jika nu sabab Gusti mau nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura geula ku hidungna jeung ku bapak aya bapak ari kapargo jika nu ngomong laras tuh bapak ge laras ceuk bapak sedangkan lamun urang doraka ti indung di bapak lamun dilemur ka ranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangarep binggang dipake pamikul benggong dipake suluh teruhai matak paluang anu niuk lirih hirup cara gambaran awak ditenjek beung dicekek paling untung mangi kotornya banyak laras tuh ekses lah jika nu benar dek itu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap jang ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru-juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapanya leres tuh ai kapargo bener ngomong nanti teh nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot ya banyak laras tuh udah sering panggunangkeun da tadi malain kitu mamain kanu jadi bapak teh lamun panggil balik ti gawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang menteri hampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok
Wah benar. Ya, jadi we kalau teh gunung, nah eta ngomongna ka mana? Aduh, Gusti nu mah agung.